Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji sinarang syukur angin kagungan Allah, sholawat sinarang salam mugia dicurahkan, dilimpahkan ke junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan urang sadayana dina danget ayeuna dipaparinan kesehatan, kegiatan ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparinan rahmat, hidayah serta ridho. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dina kesempatan anu ayeuna pribados bade nguningkeun surat Al-Fatihah ayat anu kalima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka mung kanjen na'budu urang sadayana ibadah wa iyyaka sareng mung kanjen nasta'in urang sadayana nyuhunkeun pitulung. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dina kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ieu mangrupikeun balasan kanggo urang sadayana salaku makhluk Allah anu diciptakeun ku Allah. Allah anu agaduhan hak dipuji di surat anu kadua, surat Al-Fatihah ayat anu kadua, alhamdulillahirabbil alamin. Pujian khusus kanggo Allah, Rabbi lantaran Allah anu parantos miara, parantos ngajaga alamin sadaya alam, kalebet urang sadayana. Hiji. Nu kadua, pujian khusus mung kanggo ka Allah kulantaran Ar-Rahmanir Rahim. Allah anu maha welas, Allah anu maha asih. Welas sareng asihna Allah ku maparin mangrupi-rupi nikmat ka urang sadayana. Maka di ayat anu salajengna iyyaka saparantos malik yaumiddin, iyyaka na'budu saparantos urang nampi mangrupi-rupi nikmat ti Allah, maka kewajiban urang mung saukur iyyaka na'budu, mung kaanjeun urang sadayana ibadah. Hartosna teu aya jalan anu sanes kanggo ibadah salian ti Allah, anging ibadah khusus ke Allah. Mang segala rupi kegiatan, segala rupi perilaku, segala rupi aktivitas anu ku urang dilakonan dipilampah di alam dunya daya sanes sadayana angin kanggo ibadah ka Allah. Ibadah ka Allah, iyyaka na'budu aya unsur ikhlas. Khusus murni angin ka Allah. Teu tiasa disarengan ku nu sanesna mung khusus ke Allah.
Kumargi iya kana abudu ibadah mung khusus ke Allah wa iya kana nasta'in nu kadua nyuhunkeun pitulung ge teu tiasa kanu sanes khusus angin kedah ka Allah. Mauiz Allah wasta'inu bis sabri was shalah. Bis sabri was shalah. Sabri was shalah. Shalah ibadah. Salat ibadah. Anu diutamakeun na'budu heula. Saupami urang bade nyuhunkeun hiji hal ka Allah Subhanahu wa taala disarankeun ibadah heula. Salat heula. Name urang ngadua ka Allah. Nasta'in. Ulah nyunkeun pitulung, ulah ngadoa remen ari ibadah tara. Mawi ibadah heula sing leket teras urang nyunkeun pitulung ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, mung sakitu eusi tina surat Al-Fatihah ayat anu kalima. Hapunten anu kasuhun, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.